So bisi dede resep pisan karena coklat resep pisan di kana kue brownies. Iya be bade ngadamel. Hai, assalamualaikum. Lanjut di dia be bade nuangkeun beng-beng eta nganggo 2 sasetnya terus dipasian cai 7 sendok. Diaduk-aduk dugi ka larut si beng-bengna nembe dipasian susu kental manis eta nganggo 2. Terus digalokeun deui dugi ka si susu sareng si beng-bengna teh kacampur. Dan coklatna singkirkeun we. Di wadah anu beda ya mecahkan telurna 2, lanjut dipasihan gula pasir 7 sendok. Lanjut udak aduk ngage garpu, dugi ka si gula nate larut. Amun gaduh wix mah ngage wix teu naon nya. Lanjut lebatkan si tepung tariguna, eta abi nganggo 7 sendok. Terus dipasihan soda kue setengah sendok, vanilina saalit sareng uyahna saalit. Tah lamun si tepungna tos kacampur, nembe dilebatkan si coklatna nu kenging adonan tadi. Lamun gaduh ayakan mah nya si tepungna disaring we nya, cuman abi mah teu aya tos we dicemplungkeun sadayana. Lanjut diudak aduk deui dugi ka si tepung sareng coklatna kacampur, nembe dipasihan minyak 7 sendok. Lanjut diudak aduk deui dugi ka si minyak na teh teu aya nu ngendapnya. Be dilebetkeun kana cetakan. Cetakanna tong hilap diolesan nganggo minyak lamun teu margarin. Lanjut bade dikukus. Tong hilap kukusanna dipanaskeun heula nya. Ieu dikukusna sekitar 30 menit. Tah ieu tos 30 menit cong ditingali kitu nya tos asak tua encan, dicekna ngangge nyere, tah nyerena ge tos dikumbah bersih. Tah kusabab tos asak lanjut we bade diangkat, tong hilap si komporna pareuman. Tah lamun kuehna tos rada tiis sampai dipindahkeun kana piring, dibalikeun kaos kitu teh nya. Tuh meuni sae tinggal wow jadi. Tah kanggo toppingna abi nganggo keju, da kusabab keju makan seueur keneh lamun seres mah teu aya. Tuh tinggal lipan meuni sae nya jantenna gitu. Dah ieu teh si dede teh resep pisan karena bolu kaos kieu teh nya sanes bolu si brownies kitu nya. Ieu teh kuehna teh meuni enak, meuni lembut tuh tinggal meuni pokona mah enak karasa pisan coklatna, amisna ge pas pisan. Langsung we ieu teh bade dipasihkeun ka si dede nya amih teh marejing bae da kusabab resep pisan tuh pan. Am deui resepan pisan hayu cuang emang.